warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng Ibu Deka. Dadaka diajar bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana daramang? Urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Can urang diajar, urang ngalitan ku ngadoa yuk sasarengan. Sami-sami ngadoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Kita diajar bahasa Sunda. Kelas 2 Pencembar Basa. Ayah halaman 8. Materi Pencembar Basa. Didinya ayah lembur kuring. Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga di Jawa Barat ayana dipentaseun monumen Bandung Lautan Api nu pernahna di Tegalega Bandung. Museum ditendenan rupa-rupa barang ditinggal karuhun. Di antarana nyaeta aya pakakas tani, pakakas musik, dan naskah heubeul jeung barang-barang karuhun anu sejenna. Lah, pengajaran bahasa Sunda dicekapeun sakitu wae. Kanggo tugasna nyaeta dina halaman 10. Sami-sami ngadoa saaktos diajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.